Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamirsa, patepang deui sareng simkuring pun budiman dina program iNews Warta Sunda TV. Sababaraha warta anu lebet kana iNews Warta Sunda TV baris didugikeun dina 10 menit kapayun. Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah nggelar pemilihan ulang dina poe Sabtu 12 Desember 2018. Kejadian ieu nyusul pelanggaran anu dilakukeun dina tanggal 8 Desember 2018. Sajumlah 548 pemilih di TPS tilu di salah sahiji kalurahan di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah ngagelar pemilihan ulang. Panwaslu Kabupaten Poso negaskeun yen pemilihan ulang dilakukan saenggeus diputuskeun saprak ayeuna pelanggaran ku salah sahiji jalma anu milih leuwih ti hiji surat suara. Dina pemilihan ulang, penyelenggaraan oge ngagenti pupuhu jeung sakabeh anggota KPPS. Pelaksanaan pemilihan ulang Bupati jeung Wakil Bupati Kabupaten Poso Sulawesi Tengah nu dipiluan ku opat pasangan jalan kalayan lancar jeung penjagaan ku aparat kepolisian anu ketat. Rupina mung sakitu pidangan warta dina dengat ayeuna. Ngawakilan Ais Pangampis, iNews Warta Sunda TV. Sim kuring pun budiman, seja amit mungkur, amit mundur. Nada dihapunten dina sagala kalepatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.